tuh. Numutkan dina carita-carita. Kena kaya-kaya deui aku carita. Punten Den. Itu nutu. Tong ngomong uten bae, ungeuk keungkul. Tes Den. Cakap Den. Ras kumaha Mang? Punten Den. Mang salaku wawakil di saderek Acep sakulawargi atuh dangat ayeuna Mang. Panjang teuing langsung kana pokok we tuh Kim. Intina Mang aya penuntutan leres Cep. Nya Kim. Nya kitu pisan. Janten kieu deui numutkeun dina ieu peristiwa tanapi insiden nu kajantenan. Punten Den. Dina ieu peristiwa geus peristiwa wae hayo. Anda ya ulang-balik didinya. Dina kehidupan urang teh kedah natural. Naon Mang natural teh? Naon? Eta Cep, naon natural teh? Tong lain-lain atuh bahasana teu ngarti mah Kim. Janten kieu. Kana poinna we atuh Kim. Sumuhun. Janten penuntutan itu Naon? penuntutan. Aduh, nuntut naon itu Cep? Aduh. Nah, mana pohon-pohon teh? Aing mah mana mah belegok-belegok teh. Aing. Sia teh dia pengacara aku aing teh. Dan kieu nya Mang salaku bapana Suten. Intina dihilakan jeung Den Mang geus nyieun perjanjian. Nya ti payun teh Mang nu basa ditulis ku Mang ti imah. Tong dimasalakeun nu kitu mah. Jadi intina Deni geus tanda tangan kan? Mun dina si tanda tangan eta teh aya penekanan dan paksaan nya Den ti pihak lain kan? Daya Mang. Ngakunya Deni ngaku kan? Janten kieu. Ngacadog kaki mah cicing. Mana bawa beres. Sanis. Cicing mana ya? Punten. Cicing sia. Uten eta si Uten kalunya atuh buka heula eta. Lakbana Mang eungapeun. Ieu pame dibuka Mang. Jadi jantawor gitu. Margi si Uten teh jemomom gitu Den. Bibirna teh. Nah, satu percaya igunya. Eta si Uten minta tulung yang dibuka beneran. Atuh etana leungeunna we atuh buka atuh tong dibareng kos teuing Mang. Keur bibirna mah punten Den. Pami ieu pandanganna lesot bakal berontak gitu. Nya kan bae berontak eta moal naon atuh sok abi tanggung jawab lah mun eta bijil ieu mah bijil getih mah. Tah tong dibahas. Anak-anak Mang Uten digedekeun ku Mang. Diurus ku Mang. Kenapa kadangnya benerannya? Saya ingat kena doma diurus ku kuring Mang. Janten anu ti payun parantos didiskusikeun antawis Mang jeung Den. Ya Mang nungtut lah janjina Den rek mere 50.000 sok kadiekeun. Tah salajengna Mang penuntutan. Margi babang ngusuten tidagor kana panto kitu sungutna teh. Jamomom ketihan nyaeta diakibatkeun tina Den penekanan ka Suten. Laras kitu Den duka teu kitu Mang Janten kieu ngacadog kaki mah cicing. Terus kene ka Uten. Si Uten mau bisa ditanya Den sabab bibirna pan jamomom. Cobaan we mah buka we bibirna sok Mang labi tanggung jawab. Oh, engap cenah Mang. Tong ngomong Uten bae, ungeuk keungkul. Tuh Mang, engap karunya buka heula sagedeung. Kumaha Kim? Mun dibuka bibirna tanggung jawab teh? Punten. Ieu sebagian tina politik Cep itu. Aduh. Oh, atuh. Nanti jadi dari
Nih main beleguk-beleguk teh akhirnya Punten Den, dina urusan ieu. Sok-sok emang lah ieu mah politiknya. Sanis, jantan kieu saresna Den. Ieu sebagian tina pengamanan Den, supaya uten teu kaluar getih, gitulah intina mah. Tas kumaha Mang ente? Nya Mang mah tina nu teu lah 50.000 minta ditambah 25.000 gitu. Moal bisa Mang. Nanaonan Mang tadi dipikeun ka kaitu kadi teh. Sabarana Mang teh aya tamahanana Den. Keur ngubaran si Uten. Nya abdi moal bisa ngemerek kitu wae. Aya kayak pengakuan ti Uten we abdi mah. Aduh aing mah euy. Nah Mang mun keberatan Uten we atuh sok teu bisa geus nulis we atuh. Si Uten mah bisa nulis Den, pacan sakola. Jadi intina janten kieu. Cedok kaki mah cicing. Intina Deni kudu mayar ke Mang 75.000 gitu. Laras Kim Sumun janten kange pepedutan. Naon Mang makecing pepedutan. Maksudna kieu Den, janten kange pepedutan. Mang bulak-balik kaitu ka dieu. Tikeun ka Mang ngakot Mang Acep. Upami ieu tidak sesuai sareng nu diharapkeun. Nya naon atuh Mang nu diharapkeun teh? Nya intina aya penaikan gitu. Ta eta Den. Tina 50 hayang jadi 75.000 gitu. Nu 25.000 nyaeta kesalahan Deni, mayar dosa Deni, ka keluarga Mang sahab Deni geus neken ka si Uten, mangaruhan si Uten, bahkan si Uten rek dibawa ka polisi, rek ditembak, rek dipenjarakeun. Sok kitu ieu mah teh Mang. Nya rek dibayar ku abdi ngan tapi abdi hayang ngadenge tina bieur Uten Mang. Kim kumaha mun dibuka si Uten? Punten. Ieu sebagian tina teu tiasa dibuka.